dan nu bakal nepi mah lain ku bahasa Arab lain, doa ge nepi mah lain ku bahasa Arab lain. Sehingga teu aya syarat lamun hayang dijabah doa kudu bahasa Arab eueuh. Mun hayang nepi ka Allah kudu bahasa Arab eueuh. Kan bae teu bisa bahasa Arab oge. Malah aya dongeng saeutik. Eyang Perbu Cigonewah di dieu ya, didongengkeun ku Mama Eyang Cibabat ya. Didongengkeun ku Ama Cibabat. Kak pun ua Mama Aceng. Mama Aceng teh raka apanya di Bojong. Nyata ramana kayak Agus gitu kan. Ada ayah kayak Atep gitu kan. Nah Mama Aceng kantos ngadongengkeun anjeunna ka Buya. Kieu dongengna teh. Wa teh dina ati baheula dina ati teh boga pertanyaan. Ya, karuhun-karuhun teh pan mararati saciduh metu saucap nyata. Hayang nyaho naon are eta doa nu matih teh naon kumaha nu matih teh. Mematak nepi ka mati. Rek naroskeun ka Eyang Cibabat gitu. Dina hate ieu mah dina hate. Ajeng we dina waktos rotinan emma Eyang Cibabat wate ini teh cenah itu ka Cibabat. Ayu barang dugi teh ka Cibabat, Mama Eyang teh nuju nyerat dina kursi. Belah di hiji kursi teh belah ditu hiji lajeng meja we. Ari gua teh diuk teh di dieu dihandapkeun kursi. Isin da ka Eyang Cibabat mah teu wantun ninggal pameunteus urang. Hebatna luar biasa. Itu ai ku Ama Eyang teh wa teh dipiwarang diuk teh di hareup ceuk ma Eyang teh. Di dieu ceng diukna cenah di luhur. Era wa teh cicing we dihandap. Ai saur ma Eyang teh kan ma Eyang teh mun nyarios kieu tah kitu ka gigir. Aceng mah saur ma Eyang, Aceng mah siga tawado saurna teh ka Ama teh, tapi Ama jadi nyeri beheung saurna teh gitu. Nah ningalina ka dieu wae gitu kan. Garapek lamun cicing di dinya mah cenah kitu saurna teh. Atuh wa teh nya pindah we ka payun kana kursi papayun-payun ngelup we. Saur ma Eyang tuh cenah beheung Ama ditu jadi genaheun cenah. Ai geus kitu teh. Lajeng we sasauran ma Eyang teh kieu ngadongengna teh. Wa teh canpok. Canpok. Ya. Saur ma Eyang hiji poe ceng Ama teh panggih jeung Kang Marzuki ya. Kang Marzuki teh Eyang Perbu nyebatna teh Kang Marzuki ka Ama Perbu teh Ama Eyang Cibabat teh panggih jeung Kang Marzuki. Geus kitu dikaleng ku Kang Marzuki teh bari leumpang ngaharewos Kang Marzuki teh ya ka Ama teh dina ceuri Ama ceuk Kang Marzuki ajengan sohor doa na mati. Doa naon ajengan ya, anu matak nepi ka mati teh dijawab ku Ama teh doa meneng. Ai ceuk Kang Marzuki teh nya sarua cenah doa meneng saurna teh kitu. Tah kitu ceng jige gara balik. Tukung sinanyakeun tu wali mah nya kana karetek ati nyaho. Ya, tukung sinanyakeun dijawab ya. Tak kitu ceng cenah jige gara balik. Kajawab. Jadi doa anu matak mati teh jang doa naon? Doa meneng. Naon meneng teh eta ngajeritna ati maratan langit ke teh ngoceak maratan jagat ka Gusti Nu Maha Suci adek kitu tah. Ya. Si ati ini ngejeritna ka Allah Ta'ala teh eta nu matak mati lain bahasa Arab lain
Allahumma ari atina ka mana wae mah. Gitu kan? Ya mau nepi, mau nepi. Tah gitu nya. Jadi ya keun bae teu bisa bahasa Arab oke ya. Asal wawuh we ka pangeran. Wawuh ka Rasul sing deukeut, sing mineng eling ka Allah. Sing meneng eling ka Rasul, agungkeun Allah, agungkeun Rasul. Gitu kan? Bahasa Arab mah eta we anu sautak saeutik nu dina salat teh bahasa Arab mah gitu kan? Hah? Luar tina eta mah jan, ya. Luar tina eta mah doa rek bahasa naon wae gitu kan? Teu kudu bahasa Arab. Bahasa Arab eta we maca Quran bahasa Arab mah eta. Ya, ada eta bangsa niat-niat geningan sok aya niat usolli eta mah diganti ku bahasa Sunda ge pek bae. Wana mah kieu niat abdi bade salat lohor 4 rakaat gitu kan. Fardu karena Allah taala Allahu Akbar. Pami jadi makmum saja ngamum Allahu Akbar. Mau jadi imam sejajankeun imam Allahu Akbar gitu. Saja abdi bade wudu gitu kan fardu karena Allah taala gitu kan. Tah gitu. Sejak abdi adus mun ayeuna ibu-ibu rek mandi adus teh adus tina head umpamana teh sejak abdi adus kan tina sabab head kan fardu karena Allah taala gitu. Lamun adus junub ya adus junub sejak abdi adus tina sabab junub karena Allah taala gitu geus sakitu. Babari henteu babari sok hese teh urang pabulit diajar bahasa Arabna jadi mah hese bener teu kana euy nawaitul uslah heumeul euy diajar kitu na oge coba lamun disunahkeun ora niat abdi adus pan kena aya tina sabab haid tina sabab nipas tina sabab junub kitu babari hese nu kitu mah ku basa naon we pek bae ya da basa Arab mah gitu kan ayana teh hiji dina maca Quran dua dina naon cenah dina salat hiji dina maca Quran dua dina naon salat gitu sekali deui hiji dina naon maca Quran dua dina salat ya katilu mun jadi khotib eta ge sawareh ya adapun dina wasiat bitaqwa nama meunang ku bahasa naon wae gitu kan teh ari doa lah ku bahasa naon we doa mah pek wae pek tenan naon niat-niat pek tenan naon ku bahasa naon wae jadi